kumaha orang ditanyakeun eta masalah si Kemet teh nyingsinan wae. Terus? Cenah bejana aya dukun di dieu. Nah, loba dukun mah. Ya budak karunya ya. Heeh. Budak-budak wae. Orang minta tambah tuh kan ka dukun atuh hanya panglarkeun lah. Heeh. Ayo tuh enak orang kadinya lah. Ayo. Ampurasun. Kampres. Oh, abah, ampur abah. Ya nek namu ya. Kepada orang ya. Ya, ini wangi mah ya, peryogi ya lah. Ya balik ka dieu juga ya. Cari. Tariannya di dieu. Saya pikir saya naon jang dia. Kieu bah ya uing teh nya jeung barudak teh ya. Di udag-udag juri si Kemet eta. Sering. Toh, udak kalap. Geus barabeut tinjang. Sekitar tipe yang malam Jumaah we. Tapi kain tah. Tah makanya si Uat sasina. Samingguan lah. Seminggu Tapi ya. kain teh. Gampang nu kitu mah, gampang. Masalahna kieu bah ya. Budak kieu jeung babaturanna mung arulin sieun cenah pajar ujuri si Kemet. Eta Gampang. jadi masalahna mah. Apa ke di parancahan, ya? Sok istiarahnya bah lah. Malus Parancahan. Da ieu mah barudak urang mah tadi namanya teu mipit amit ngalak menta arulin istilahna tengah puting gogorowokan kegandengan ku abah katempo ieu ngakagandengan manehna teh tamata kamu ya Kemet teh ku abah urang tepora dina cai bukan naon ubar ieu budak supaya ulah ginggiapun gitu nya oke urang tepo lah ku abah ya urang tepo lah ya si Kemet teh juruk di mana deh ampun tinggal cicing lah. Tuh, iya mah kudu di sum-sum dia mah kudu dibere sesajen. Pasti mangkat gitu, ya. Kayaknya lah, budak ya. Kudu gitu syaratna bere sesajen. Kemet tamenyan ka abah ya. Tadi ya, banyak. Naon sasajen abah? Sasajena rujakan biasa tambahan terong bilik aya nama nog ayam lemur terus meureunnan kelapa ngora kelapa hejo ya oke mentamenyan ka abah ka dieu gitu oke urang jampean lagi caina urang ngubaran nya urang tinggali jati luhur ukutan daun gagap upaya-upaya di luhur kuku gande ada pemberdayaan cager-cager ieu barudak cager rutil kudu cager sia kudu mangkat ku aing dibere sasajena. Cager ya, cager. Iya bah. Iya sasajan teh kudu ditunjukna di mana. Sasajen teh dibawa ke imah budak berbahasa ngariung tiruan dirinya ya. Nah, engke benta menyana kadieu kabah. Siap. Coba diberenya menyana pasti di mata mangkat lah. Tajang ieu cai jeung sasajen teh kumaha kudu dibawa cek si abah ka ditu. Sekalian jeung menyana. Minta ke si abahnya. Oh, dibere ku si abah. Yang Bener. deui ya, engke deui ulah sok gombrang-gombreng dinu tempat kos kitu. Benar. Itu berarti keganggu sih kan ya Bang ya. Kaganggu ya, ngerasa keganggu. Enak teh ke istirahat. Wah, Nah, iya cai, Dikumakan dia. iya arinum, ya budak tiruan, ya. Gitu. Pecager, siapa, nggak gitu ya. kieu bah sabenerna abdi ge di udag-udag bae eta teh jeung mang dia. Ku si Kemet teh. Ada di mah geus kolotnya. Nah, teu loba omong lah. Ngeganggu ieu ke barudak ieu. Nah, dia mau pasti cager lah. Kalau abah pasti diusir, kayak dan nama Juli Buri, numpang kalmuran. Cager, so ini bukan budak disukan di mulut ceye ke budak. Oke, mudeng yang sesajen cokot menjadi abah, ya. Bisa gitu main dia bawa. Cok.
Bah, iya hatur nuhun ieu mah kanggo bese rokok bahnya. Abah manulungan ulah. Oh iya mah sakediknya. Aduh. Hampura we geus digawekeun ieu. Kasadi itu lain ka abah kokolot lemur di dieu. Sok bener. Sana jalan sono ya. Iya bawa. Ada bareng ngeureuh ya. Oh iya nya. Bawa. Iya bawa Krisna. Bawa China. Hatur nuhun ya, Bah. Ada dia lah ya. Siap. Ayo.